Dina waktos wengi Salasa di teras bumi tepatna si mabdi teh keur nyalira jorojoy ingat anjeunna di pamondokan nuju ngaos nuju sorogan eta merencek emutan sugan wae kaleresan ceuk sapali babaturan eta rindu ngaranan ku si mabdi dianyakeun margi leres diraoskeun rindu eta bukti nyata rasa cinta moal sulaya sabab jarak patebeh tea mung saukur manjatkeun doa mugi Gusti ngajaga abdi tina sikap mungkar jeung keji nuju resep ka santriwati tapi alim poho ka ngaji takdir memang milik Gusti bade dijadikeun istri tawa ukur panghibur hati eta masrahkeun ka Gusti.